Guru lagu sareng guru wilanganana 8A, 8I, 8A, 8I, 7I, 8U, 7A, 8I sareng 12A. Pupuh sinom. Sanajan urang nalangsa teu bisa salat di masjid lantaran aya sasalad anu tacan bae indit, tapi na ulah rek sedih dadak ka Gusti nu agung, ulah sok kajongjonan mending ge urang ngawirid, sangkan urang salamet dunia akhirat. Beritan ngenaan COVID-19 wilujeng ngadangukeun. Eling sok geura areling, umat ulah bodoh ku ayana corona sing horeng, geuning jadi kieu ekonomi. Percaya ka Gusti menghirup rahayu. Urang Sunda mika nyaah mika cinta, deket keket ka Persib, dipuji dipuja Persib ku sarerea, Persib nu kuring nu abdi nu urang Sunda, nu uing nu silaing, teu halangan hujan angin dordar gelap, mun maung Bandung tandang paduli di mana, komo main di kandang pada ngadeg-degeus pasti, mun Persib marag di mana ge disungsi, kanu anggang ka Sumatera ka Papua, bobotoh indit sirip Persib dibarengan terere nyumangetan, gorowok Persib ayeuh-ayeuhan cacap kabeli ati, keur bobotoh estu henteu jadi soal, saha pamain Persib, saha ketuana jeung saha pelatihna, nu penting Persib walagri waras waluya dijaya tandang tanding, dirgahayu Persib nu kuring nu urang, muga nanjeur abadi manjang cumarita, mau pegat dipi cinta mapai mangsa mipir wanci, tangguh perkasa mulus rahayu Persib. Medar perkara guguritan. Guguritan teh sok disebut oge dangding. Nyaeta karangan wangun ugeran anu pondok dina wangun pupuh.
disebut pondok soteh munsek dibandingkeun jeung wawacan. Anu sarua ditulis dina wangun pupuh. Eusina oge biasana mangrupa hiji kajadian, kaayaan, atawa pokok pikiran. Kulantaran pondok teh umumna pupuh dina guguritan mah henteu gonta-ganti. Sakapeung ngaran pupuhna oge sok diterapkeun dina judul eta guguritan. Saperti Asmarandana lahir batin, Beunang RA Barata Diwijaya, Kinanti jeung Indung turun, Beunang Kalipah Apo. Sajarah guguritan. Nurutkeun para ahli, guguritan teh mangrupa pangaruh ti sastra Jawa. Asupna ka urang dina mangsa Tatar Sunda kaereh ku Mataram. Asupna mareng jeung karya sastra winangun pupuh sejenna nyaeta wawacan. Sanajan kitu, dina mangsa mah guguritan teh kungsi jadi karya sastra anu kacida populerna di urang. Ti mimiti serat sinerat nepi ka kana laporan ngeunaan hiji kajadian ditulis dina wangun guguritan. Kabeh diekeun utamana upama nilikeun diksina muncul kawinan wanda guguritan jeung sajak seperti nu katembong dina karya-karya Dian Hendrayana, Dedi Windiagiri jeung Yus Rusyana. Pangarang seje nu mindeng nulis guguritan nu sok diadu maniskeun jeung sajak di antarana wae RAF Wahyu Wibisana, Apung S. Wiratmaja, Hidayat Suryalaga, jeung Hasan Wahyu Atmakusuma. Guguritan teh dibacana biasana bari dihariringkeun make lalaguan anu geus matok pikeun eta pupuh atawa ngahaja dijadikeun rumpaka dina tembang Cianjuran. Umumna eusina oge diluyukeun jeung watek pupuhna. Papasingan guguritan. Dumasar kana eusina, guguritan teh bisa dipasing-pasing jadi sababaraha golongan. Di antarana nu kahiji piwulang, anu kadua kakelar, katilu pangalaman batin, kaopat kajadian, anu kalima surat, biantara sawer jeung buka pintu. Ieu aya sababaraha contoh judul guguritan jeung pangarangna. Pupuh minangka dasar guguritan. Aya 17 pupuh anu dipake pikeun dadasar nyusun guguritan. Nyaeta opat Sekar Ageng, Kinanti, Sinom, Asmarandana, Dangdanggula, jeung 13 Sekar Alif, Balakbak, Durma, Gambuh, Gurisa, Jurudemung, Ladrang, Lambang, Magatru, Askumangbang, Mijil, Pungkur, Pucung, Wirangrong. Tiap pupuh ngabogaan watek, guru wilangan, jeung guru lagu masing-masing, seperti dina tabel ieu. Tembang. Tembang teh sok disebut oge mamaos, Cianjuran, tembang Sunda, atawa tembang Sunda Cianjuran. Ngan ilaharna mah sok disebutna tembang hungkul. Istilah tembang teh mimiti dipikawano kira-kira dina taun 1872-an. Tembang teh kaasup kana seni suara. Biasana nu nembang teh sok dipilih ku kacapi jeung suling. Tembang teh mibanda sawatara lagam anu nuduhkeun tempat gelarna. Upamana lagam Cianjuran lantaran gelarna di Cianjur. Lagam Ciawian lantaran gelarna di Ciawi. Lagam
Cigawiran lantaran gelarna di Cigawir. Malah kabeh diekeun aya nu disebut tembang Bandungan lantaran mimiti diwanohkeunana di Bandung. Dina ulikan sastra, tembang teh kaasupna kana sastra lagu lantaran ditulisna dina wangun rumpaka puisi anu khusus pikeun dihaleuangkeun. Ari rumpaka tembang biasana sok ngagunakeun wangun ugeran sisindiran, guguritan, jeung rajah dina carita pantun. Nepi ka kiwari, tembang teh dianggap seni suara asli urang Sunda. Malah aya sawatara ahli karawitan nu nyebutkeun yen tembang teh salah sahiji karya seni urang Sunda nu panglebeutna ku ajen inajen kahirupan. Kulantaran tembang teh rumpakana sok ditulis dina wangun ugeran guguritan, tangtu we dina cara nyieun rumpakana kudu nyokok kana aturan nulis guguritan. Ari guguritan teh ditulisna make patokan pupuh, nyaeta puisi anu kauger ku guru lagu, guru wilangan, jeung jumlah padalisan dina sapadana. Ari guru lagu teh nyaeta sora dina engang panungtung, kecap unggal padalisan. Ari guru wilangan nyaeta jumlah lobana engang dina unggal padalisan.